Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi SK Humaira dina waktu ieu abdi bade nyaritakeun hiji carita dina wangun dongeng basa Sunda. Aya carita di zaman baheula di Tatar Sunda, aya saurang pamuda ngaranna si Kabayan. Anjeunna teh budak anu kasohor sabab akalna sok jalan ngan sok aya sifat anu rada dipikaseureun, males. Kabayan teh sok kitu, lamun dipenta ku kolotna tara langsung ngalakukeun. Sok aya akal-akal sorangan. Aya hiji poe indungna nyuruhan. Kabayan, coba gera indit ka leuweung, bawa kai pikeun hurung hawu. Kabayan angkat ka leuweung bari ngomong dina hatena. Duh, naha kudu kuring nu kudu narik kai berat kitu? Mending pikir akal nu pinter we. Teu lila aya nu datang mawa kai loba pisan. Kabayan tuluy ngadeuketan. Mantuan sakedeung bari nyengir. Tungtungna anjeunna menang sawatara kai jang digawa ka imah. Indungna heran. Kabayan kumaha gancang pisan menang kai? Kabayan ngawaler bari seuri. Moal kudu capek, indung. Anu penting mah akal kudu jalan. Aya deui dongeng sejen. Hiji mangsa bapana nyuruhan Kabayan ngajual hayam ka pasar. Tapi Kabayan males ka pasar, anu jauh. Tuluy ka anjeunna hayamna ditukarkan ka jalma nu ngalewat. Ngan ukur ditukar ku barang anu teu pati aya gunana. Nalika balik bapana ambek pisan. Tapi Kabayan sok boga cara pikeun ngabalikeun amarah kolotna. Kalakuanana lucu nepi ka tungtungna kolotna seuri deul. Kabayan sok kitu. Aya wae akalna sok matak seuri, sok matak lieur. Tapi tina dongengna urang menang piwurup. Hirup teh ulah teuing serius. Kudu aya seuri jeung akal. Ngan ulah kawas Kabayan teuing sok ngakal-ngakalan nepi ka malas jeung teu tanggung jawab. Kitu atuh dongeng ngeunaan si Kabayan, pamuda Sunda anu cerdik tapi rada malas. Anu carita sok ngageugeuh dina hate urang ti baheula nepi ka ayeuna.